aya Cina kawauh Gus Dur pae anu sok nyumbang segala rupana anakna mohon wasiat ta bapana teh ka anakna kalau aku mati nanti bilangin sama Gus Dur. Hayya. Apa kok? Supaya disolatin sama Gus Dur. Bebejanya pae Gus, kenapa? Ayah saya meninggal. Ya udah kalau udah meninggal tapi ada wasiat. Kenapa? Mohon disolatin katanya. Kabehan bingung. Masa Cina disolatin? Cak orang NU kabeh nentang kan? Enggak boleh atuh dia mah Cina. Cek Gus Dur bawa ke masjid. Orang NU kaget kabeh. Ini Gus Dur ada apa sih? Enggak usah bingung-bingung bawa ke masjid. Orang wasiat kok. Orang NU kabeh ngalah wudu kan? Salat kabeh. Tapi mikiran Gus Dur ilmuna ti mana? Cida disolatin kumaha sih lalakona teh. Tetep bae bertentangan cenah jeung Al-Qur'an ieu. Wah, bahaya Gus Dur ya. Ieu bisa jadi isu internasional cenah. Masa di Indonesia aya Cina disolatin? Kabeh ge ngaromong di luar tapi ngomong mah ka Gus Dur wani. Ayo, masuk masjid. Masuk masjid. Mayit taruh di belakang. KBG kaget, Gus, nyolatin mah mayitnya di depan. Jangan banyak ngomong. Jadi mayit tadi tenen di tukang. Deket lawang. Ayo, maju ke depan. Ya, kita sholat zuhur. Usolli pada Allahu Akbar. Sholat zuhur kan kabehan. Beres, udah kubur. Cek anak nanti kok di belakang sih? Iya, sebab ini mah kan lain agama. Kalau agama Islam mayitnya di depan, kalau agama non Muslim di belakang. Oh begitu ya? Iya. Jago Gus Dur batu. Saya lihat kalau nyolatin itu nggak pakai sujud, kok ini pakai sujud? Ini kan teman saya. Udah kubur. Tilok eleh-geleh Gus Dur mah. Masya Allah gitu aja kok repot. Dan leh kabeh urang NU ge ngatuhan salat lohor. Tuh masalah. Ieu lawan beda da jeung Kangjeng Nabi, jeung Kangjeng Nabi apalin dan teu ngadoakeun Kangjeng Nabi ge. Apalin tapi nu ditinggali sirna aya rahasia-rahasia anu ku urang teu kabaca. Seperti etalah jelema kumaha tukang jeung mah para aulia-aulia Allah ge geus teu kabaraca ku urang teh. Lamun masih kene kabaca lain wali. Lamun masih kena kabaca ulama zahir, ulama batin geus moal kabaca kajen kumaha ge teliti kurang moal kabaca sebab naon zahirna seperti eta batin namanya nama ka Gusti Allah mu'allaqun bil arsy. Loba nu teu kaharti kajen masih kena kaharti ulama zahir teh mah anu asa kumpulan di Golkar, di PDI. Jangan salah saeutik bae ge bugus anu salah. Hebatan aing di Inggriskeun saeutik. Takos gitu mal kaharti loba nu teu kahartina ngan teu bisa ngomong ka ahli batin mah eta sepanjang masa kitu bae ketika diomong seri ahli batin oh can kahartieun moal nentang moal ahli batin berarti teu kahartieun oh masalah engke ge kaharti tungtungna itu aja kok repot. Nah iya eta mah inget ka dongeng abah teh ya di dieu. Jelema jawara dongeng abah ieu mah sanggeusna pae memeh pae wasiat abah mah lamun pae iring ku tanji nu ada tanji teh situ pancen kiai nyaho di dieu baheula aya tanji tuh lamun hese hujan make tanji ucing di pandian tapi eta sok hujan heran kula ge eta dibadegeun jeung ustad-ustad anu bangsa partai mah tilok manjuran kena mandian ucing. Bakal leutik teh asal hujan. Bener hujan. Kipudoli istisqa. Allahu Akbar panas. Waduh. Duit partai di dahar. Mal beres. Lain pudoli ieu, pudoli itu. Keur dongeng eta jawara abah mun pae iring ka makam make tanji geus ngaranna ge jawara beres wasiatna eta
salaten tetap urang kajen sakumaha jawarana sakumaha dugalana sakumaha bajidorna bajinganana aing ngaran Islam mah wajib disolateun wajib mun teu nyolateun duraka ala teh kecuali boga hutang kena baris boga hutang bae ka ditu dah yuk kiai karumpul kabeh aya wasiat naon wasiatna ieu cenah kudu diiring hayang diiring ka kuburanna ku tanji mau ditentang ulah teu usah tamu teu usah kabeh ieu kumaha cak abah iring kabeh pan kiai ulah pan-pan iring wasiat geus ngaririwaan naon sih kiai kabeh kaget tidak metik itu amat cek ya teh hukumanana ieu mah pan atuh ai wasiat bos kieu teu sah cek ya teh wo ribut kiai iring beres begitu beres walate mana tanjina iring ngan ulah ditabeuh beres atuh enggak atuh teh ditabeuh mah atuh naon artina ngan diiring doang dipapanggul doang ulah ge dipencet karak sareuri kabeh jaheun jatuh sapira diiring ku alatna doang atuh ka ditu aju teh ditabeuh teh ditiup masalah geus datang ka ditu diangkrokeun aju dibawa di ngabebegratan masalah tak kiai teh lamun geus muka otakna geus teu eleh wasiatna dilaksanakeun pan haram atuh henteu geus kitu